Ki Muhammad kumanete kada sebut Bahwa ulangan nyai Dewi Aminah matur sakang paranu sumping kakasih sumangga martos nuri taros kunyamina ngawangsul eya kara nabi Nabi Idris anggas tulu Siti Aminah ngalilir sanggas gugah Wokwa wartos Karakana Siti Aminah mihatur Kang abdi tadi kasumpingan hiji tamu kasebet anak manis kabing kang wawartos kakasihna Nabi Idris anu cundung nyarios Nabi ka abdi ya Nabi teh ngandung sahiji budak lalaki bakal darajatna nonjol sareng eta anak abdi kada sebut Muhammad sebut ku abdi rakana lajeng abang sulawing leuwih nogona nyai ulah ucah aceh ngomong tuluy deui Siti Aminah ngadangu suara anu kakuping malaikat nu ngawuruk sabana-saban poe sumping dina sabulan tetewong di Aminah lamun anggeus padahal kudu ngaranna Muhammad nyai bobotna bulan akati nu liwasa kurang kali sarosalis nu nyarios dina wengi nyamina kulama tuluy himpen aya anu sumping dadakna salira luhur pameuteuh gentra manis gentrana lawongan ongkos mampir dadak Nabi ada maluhur Aminah nu mawi sumping eta beuteng maneh ngandung dia sih kurang kali lamun nyai anggeus ngawuh eta budak mujizat punjola ti batur ka depan jalma sebumi sajagat pada miatur mahkota sakabeh nabi lamun lahir teh orang Ki Muhammad kumaha teh kada sebut Narosi Aminah Dewi Jisimah bianta malum saka para nakak kasih